itu memang kurang ajar ya. Si kalau akan buktikan kalau mampu memusin kamu senang boleh kurang ajar. Betul, kita mulai saja. Jaga seranganku. Hiya! Jurela culung cangisang si pedang kayangan maju narajang. Sok sanajan para rajang nacan ngagunakeun pakarang, tapi lantaran para rajangna barejeng dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, nubuh angin sameran para rajangna nebak kuat waktu para rajang lawan datang. Kunang boleh teu disingkahan, tapi dibandung ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sohyuk dukas, hyuk dukas, jerijeg. Cangisang si pedang kayangan ngajerijeg ka tukang. Sedeng kenang bule mundur salengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng. Duanana pada marancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Cangisang serkeun perhatian kan dilawan terus ngomong sorangan dina jero hatena. Hayo, kelo, dasar si burung. Ternyata di walang jugaan kekuatan tenaga lapisan Sinabula memang hebat. Padahal sudah gunakan tenaga dalam setengah bagian. Iya, jadi penasaran. Masa iya tidak mampu kalahkan itu silang bule si jangka kehe ningali ngelawan can ngawangun di pasangan hari tanang bule terus cerita. Maneh mah kakarek sakali maju narajang ge geus ngahulang siga manuk buuk sacan misang si bau hangser. Dek moal rek modalan aing teh anjir. Mun moal aing rek bicarana deui. Mun sakirana mah di dinya henteu begug pikeun modalan aing, mun geus moto make jeung hayang talung sagarupa. Moto maksakeun maneh sia si bau hangser. Lebongan sacan misang. Srog. Cangisang si pedang kayangan ngawangun di pasangan. Penasaran siga nama harita cangisang can waka ngagunakeun pedangna tapi bakal narajang dina kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang anu leuwih dironjatkeun. Hayya, sikala kamu perhatikanlah boleh, perhatikan sudah pegang ini pedang kayangan, sudah banyak lawan yang terputus sama ini pedang. Jangan menganggap enteng ini pedang unggulan pedang ini adalah senjata adalah Hayya, sekarang kita bertarung pakai senjata lah boleh, jangan tangan kosong. Terus mana senjata kamu lah boleh lang bule nyelang nyokot regang garing anu panjang nasa jengkal anu kebenaran ngagoleh jauh di tempat lang bule bayi leungeun katuhuna nyekelan regang garing harita lang bule nyarita ka cangisang si pedang kayangan. Maneh teh nanyakeun senjata aing gitu si bau hangser. Iya senjata anu bakal digunakan ku aing mah anjir. Tapi maneh montong nganggap enteng kana regang garing anu cekelan ku aing. Ieu teh jelas senjata aing anu bakal mampu ngimbangan kekuatan pedang maneh sia cangisang si bau hangser. Cangisang si pedang kayangan puguh we bedah amarah na baraya. Sabab nang bule ngagunakeun regang garing dijadikeun senjata dipake keur ngimbangan pedang kayangan anu kabilang ampuh. Hayya, kamu sudah berani menghina ya nang bule kilo dasar celama puru kunakeun lanting keling buat lawaning pedang kayangan ini
senjata we teh senjata paling ampuh ha? Iya, sekali we tebas sama ini pedang, itu lanting keling langsung putus ya. Karena ketajaman pedang kayangan ha? Iya, ini gimana? Senjata we senjata unggulan dek ditakisku lanting keling. Iya bang lupa-lupa pisan ha? Cek aing ge maneh tong neuregang garingna anjir. Apana nu mataku aing dipake senjata oge ye regang garing teh bakal mampu ngarubuhkeun maneh sia sangisang hancur. Beus coba bacot jeung aing mah lah. Gunakeun pedang kayangan teh aing hayang ngasaan kumaha eta digabras ku sekeutna pedang maneh teh. Hayo, kamu bener-bener pengen cepat mampu senang boleh. Orang lain mah pengen panjang umur, ya mah kalakas lantang moza ha. Sekarang hadapi jurus pedang kayangan yang akan menerjang lawan. Sia, Jurela cilung can ngisang si pedang kayangan maju narajang bari metakeun pedang syuk berasat sabetan pedang kayangan ngarah kana anggota badan lawan. Nang bule rikat lagi warta gigil bayi nakis pedang lawan kuregang garingna berasat syuk tang syuk berasat terang. Dua kali panalajang lawan rentas di jalan dipenuhi kutakisan senjata regang garing. Gese waktu sababaraha detik tisangis nanga Bandung nakis pedang lawan anu kadua kalina harita di luar dugaan lawan nang bule ngasupkeun jejekan suluk atuhuna kana beuteung lawan. Sedek nek gesia palut owe kela kelo kurang aja palut owe kela kelo meni seueuh kalasana hayya can ngisang si pedang kayangan ngageronahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang tapi daya tahan badan can ngisang memang geus kalati. Gancang harita ngajaga kasaimbangan badana. Hayungkung jadi geg rag can ngisang ngeureunkeun sukuna terus mancukeun tangtunganana bari ngatur renghapan napasna. Can ngisang si pedang kayangan merhatikeun uje lawan bari ngomong sorangan. Hayya, tidakah dalam sidang puri memang hebat. Lanting kalian bisa dijadikan senjata. Hayya, wewinu. Masa iya lanting kalian balik ngasa cengkang bisa dijadikan senjata di sidang puri dan juga mampu mengimbangi ketajaman senjata pedang kayangan oleh. Aduh, jadi tambah penasaran weh. Sekarang harus gunakan jurus pedang kayangan menebus karang. Seru. Can ngisang si pedang kayangan ngawangun di pasangan. Dina jurus pedang kayangan menembus karang. Nang boleh ninggalin uji lawan geus kawangun di pasangan. Saya gadiri pikeun maju di nerajang. Nang boleh mapanas hate lawan ku sikap jeung caritanana. Mana reta gunakeun jurus anu leuwih ampuh siga namanya can ngisang si bau hangseur. Apanan ku jurus nu leuwih ampuh can ngisang si bau hangseur. Sabab jurus anu digunakeun tadi ku maneh mah eta teh kalebetna teh ceuk aing mah kalebet jurus kolopetong anjir. Kayangan mana ni sia
saukur ke digas daun cau dijadikan kebanggaan si Cangisang si bohang semua hasok maju deui sia Cangisang hangseureun ya pesetang kurang aja kamu dah boleh jelema elang kamu rasakan owe akan gunakan jurus yang lebih ampuh ya sekarang rasakan terima seranganku jurus pedang menembus kala hiya Cangisang maju dina rajang kacepatan gerak jeung kacepatan panarajangna leuwih hebat tibatan tadi ngan orokaya nang bole sanajan budak lalaki nu rek mangkat rumaja tapi manehna geus nyangking ilmu silat tingkat tinggi pikeun nimbangan kacepatan panarajang lawan harita nang bole ngagunakeun ilmu pangenteng badana jadi kedua cirim jadi ting cuewat teu beda ti dua kalangkang we sakapeung kadenge sora anu ngaplentrang tanda bantrokna pedang kayangan jeung senjata regang garing nanang bule aceng jeprut jeung non alina anu ngabandungan kana eta lumangsungna tarung jadi kaenteupan ku rasa selempang oge inggi senang bule kasoran eleh jajaten bari merhatikeun kana lumangsungna tarung harita non alina nyarita pertarungan yang sedang berlangsung sungguh menegangkan Kang Aceh jadi narao selempang kita orang tidak berharap Enang boleh mengalami kekalahan apalagi upami menderita luka ya terus terang Kang Aceh oge memang tegang ya non tegang apalagi lihat non Alina yang beautiful girls sabab si Cangisang itu si Hangsel bukan lawan enteng-enteng bener tuh terus terang nang boleh tepikeun ka eleh jajaten ya Kang Aceh akan mengadu jiwa bener tuh terus terang non Alina bawa pistolnya itu si Cangisang ditembak saja kepalanya bener tuh memang lupa tidak sempat bawa pistol Kang Aceh pikir manawite tidak akan ada peristiwa seperti ini kejadian ini di luar dugaan kita orang Kang Aceh ya terus terang memang betul non dicaruskan ku non Alina teh dan Kang Aceh juga ternyangka non bakal ada kejadian seperti begindang terus terang Kang Aceh hanya perasaan tetap tenang sebab nang boleh incunya sirawing gitu meskipun hati suka nguliwak gitu non memang betul oge yang Kang Aceh katakan tentu saja kita orang berharap nang boleh butuh sirawing ada di pihak yang unggul Kang Aceh ya terus terang urang duakeun saja we non nang boleh sing aya dina kaunggulan bener teh sabab nang boleh anu jajaten ya urang duaan emang bapak itu selamat gitu non tuh perhatikan non anu ketalung teh geus tuh jojoletan deui kawas tadi si itu tuh si Cangisang si Buangser ngada dekat tukang tuh perhatikan non aceng jeprut jeung non Alina
musirkeun perhatian anak ningali can ngisang si pedang kayangan ngadalik dekat tukang. Harita can ngisang ngadalik dekat tukang lantaran kabenangan ku panarajang lawan. Jurus pedang kayangan teh atawa jurus pedang kayangan menembus karang nu digunakeun teu bisa aya anu kena kana badana lawan. Sabab setiap panarajangna rentas di tengah jalan dibendung ku takisan regang garing Nangbule. Nangbule mancukeun di tangtunganana bari merhatikeun uji lawan anu geus mancuhkeun di tangtunganana bari sumengir nahan ka nyeri. Sugan aing teh heueuh we anjir. Jurus anu ampuh can ngisang si bau hangsir kalah kawe maneh menyebutkeun jurus pedang menembus karang. Anu kitu patut mah menembus oncom. Hasok nu balik-balik teh ngagunakeun jurus teh can ngisang. Pira ku aing geus ngasupkeun 2 kali panarajang. Ari maneh can sakali-kali acan geuningan nembus ka aing. Cah, omong we omon-omon mungkul maneh mah si buhangsir si can ngisang. Beus montong digugub lah. Montong digugubug pedang kitu batut mah ngaranna we pedang kayangan. Ya, pedang kayangan atak adol. Nu kitu digubug sakaplok Ningali sikap jeung ngadengin carita Nangbule seperti itu, harita can ngisang si pendekar kayangan beuki tambah kesel jeung penasaran. Saterusna saya gade diri pikeun ngagunakeun jurus simpenan nu disebut jurus pedang kayangan membunuh naga. Jorelat cilung hiuk berasal gejleng pelos. Nangbule anu geus aya di belah katuhun badan lawan. Harita malesna rajang senjata regang garingna ngahantem kana iga burung lawan anu belah katuhu. Saterusna Nangbule luncat setengah badan. Suku katuhuna najong careham lawan anu belah katuhu. Gajreng sakyuk gegas. Aduh, oi kena lagi kurang aja. Oi kena lagi. Aduh si kelo. Can ngisang si pedang kayangan ngageronahan ka nyeri bari ngabangkiung mundur sababaraha lengkah ka tukang, tapi daya tahan badan can ngisang memang geus kalatih. Sabab harita manehna masih bisa ngajaga kaseimbangan badana. Anu saterusna mancukeun di tangtunganana bari semua nu ngahegak ngatur napasna jeung sumengir ngarasakeun ka nyeri. Can ngisang ngomong sorangan. Haiya, ulah aja si Nangbule. Ternyata bisa atasi jurus pedang kayangan pembunuh naga. Kilo, Oe hampir tidak percaya sama kenyataan ini ya. Sekala Oe tidak punya pilihan lain kecuali harus gunakan jurus-jurus terakhir. Haiya, Oe masa terus menerus kena serangan si Nangbule. Bagaimanapun juga Oe harus bisa mampu itu si Nangbule si kulang aja. Ningali nuji lawan tacan sagade diri pikeun nuruskeun tarungna. Nangbule terus cerita. Diperhatikeun ku aing mah sigana mah teh geus moal mampu nuruskeun tarung can ngisang si bau hangsir si bau jengkol. Sabab maneh anu geus nalajang sababaraha kali, tapi apanan kalakah maneh anu tertusan kabeunangan ku panajang aing. Kumaha diteruskeun tarungna nu mata tong ngarasa jumago sakoplok berhadapan jeung aing mah tong aing bebenyit keneh. Rek diteruskeun tarungna ieu Bu Hangsir atawa rek mundur. Cek aing ge ngisang heula bebersih heula tarung jeung aing mah tong mawa najis ya Bu Hangsir kurang ajar. Hayya
baru merasa kalah dalam pertarungan ini, Nang Bule. Pertarungan belum selesai. Sudah katakan, kamu harus mampu, Nang Bule. Harus mampu. Harus modal dengan Hayya, musika kita Talaga Wana harus jadi milik Sekarang waktunya gunakan jurus terakhir, saya pamit itu mah. Rupina mah kapati hasilna kalabuan upami ngeluarkan jurus anu terakhir mah intinya. Rupa-rupa pisan si koplok. Jadi mun kitu mah mah rek ngagunakeun jurus pamungkas anu jadi andalanna kitunya. Sok lah, sok. Ku aing rek dilajenan ngagunakeun jurus naon oge sia camisan si buhangser. Sok gunakeun ta jurus pamungkas teh anjir. Ari heueuh mah bakal peguk modal aing. Omon we ieu mah si jangkar kehed. Srog. Can Ngisang si pedang kayangan ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna nu disebut jurus pedang kayangan pencabut sukma. Pedangna harita katingali nyilang dina luhureun dadana. Sedengkeun dampalengan kencana numpang dina luhureun beteungna. Can Ngisang si pedang kayangan musirkeun paneuteup ka Nang Bule bari terus nyalita. Hayya, sekala akan gunakan jurus terakhir dari perguruan Govinda. Akan pastikan siapa yang unggul dalam pertarungan ini, Nang Bule. Hayya, jaga seranganku jurus pedang kayangan pencabut sukma. Jurelacung kalayang Can Ngisang maju narajang. Jirimna ngalayang teu napakana lemah. Nang Bule ngimbangan panarajang lawan. Harita ngacuelat ngalayang mapak datangna panarajang lawan dina kayaan pada ngalayang teu napakana lemah. Masing-masing pada ngagunakeun ilmu silatna. Dua kali panarajang Can Ngisang dibendung ku takisan senjata regang garing Nang Bule. Syuk kang, dina bantrokan anu kadua kalina. Harita sanggeusna nakis pedang lawan. Harita leungeun kencan Nang Bule ngahantam siku katuhu lawan ngajadikeun pedang kayangan lepas tina cekelan. Sakyukus meh bareng jeung panarajang leungeun kencana. Panarajang leungeun katuhu Nang Bule ngahantem dada lawan ku senjata regang garingna. Sakyukus tolo hayya. Webo toy saki sakulaja. Saki. Can Ngisang sepedang kayangan ngajengkang oleh abka tukang nyilorot turun ke handap. Koleang gedebut Can Ngisang rubuh maring lemah. Nang Bule turun napak lemah atawa Nang Bule turun napak kalemah kalayang blok suku Nang Bule napak kana lemah teu nimulkeun sora. Ningali Nang Bule aya dina kaunggulan. Harita Aceng Jeprut jeung Non Alina pada ngarasa suka hatena ku ningali Nang Bule aya dina kaunggulan. Non Alina leuwih teu nyarita. Aing merasa senang hati ini Kang Aceng. Kita orang sudah saksikan begitu hebat ilmu silat Nang Bule. Dan sekarang lawan sudah dirubuhkan. Kita orang tidak lagi merasa khawatir dengan keselamatan Nang Bule, Kang Aceng. Ya, terus terang Aceng ngerasa suguman Nang Bule ada di pihak yang unggul gitu, Non. Terus terang terbukti kan
tadi Kang Aceng sudah bilang Nang Bule putus Silawing akan unggul non. Tiada duanya. Aduh, Nang Bule benar deh non. Tapi katinggalina si Can Misang masih bisa ngolah udang non. Tuh liatin tuh, masih kena bisa ngolah udang tuh. Terus serang Kang Aceng kaget oge ningali daya tahan si Can Misang non. Tuh perhatikan. Si Can Misang si Gano masih kena rek nuskeun tarungna non. Aceng jeprut jeung non alina pada merhatikeun Can Misang anu nangtung bari sumengir nahan ka nyeri. Can Misang si pedang kayangan maju sababaraha lengkah dina jarak anu dianggap cukup harita ngeureunkeun lengkahna di hareupeun Nang Bule. Hebat oge maneh si Buhangseur si Can Misang geus rubuh terus nyamperkeun ka aing. Maneh teh rek neruskeun tarung Can Misang atau kumaha sia teh? Can Misang si pedang kayangan bari sumengir nahan ka nyeri neuceup ka Nang Bule bari terus nyalita. Hayya Nang Bule we harus akui kamu punya kemampuan ilmu yang lebih hebat sekarang we mengaku kalah. Hayya we salah dan mengerti tidak mungkin akan dapat memiliki itu mustika. Hayya, tapi sebelum we pergi tinggalkan ini tempat, we mau omong masalah penting Nang Bule. Nah masalah penting naon urek diomongkeun ku maneh teh Can Misang? Sika sok caitakeun ka aing. Jadi panasan oge ka aingna oge. Hayya, we omong kasih tahu Nang Bule. We sebelum datang kemari ketemu sama Lenggono Jago Bromo. Dia itu orang terkenal. Dia orang kenal sama we. Terus dia omong orang yang dia bawa di pundaknya bernama Cakawanala. We belum tahu kalau itu ayah Nang Bule. Jadi we pikir ayah Nang Bule harus segera diselamatkan. Nang Bule atuh puguh we kageteun menang katerangan di Can Misang si pedang kayangan. Siga kitu teh yen Jakawanara anu jadi bapana teh dibawa ku Trenggono Jago Gunung Bromo. Kajurung kurasa penasaran harita keneh waktosna